Pak, ini asal parusingnya ku hargaan ayeuna. Kumaha gitu, Bu? Tuh segala naik, harga hayam naik, harga beas naik, harga endog naik, sayuran geng nih naik. Segala naik kieu mah pusing ka ibu nage. Kene atuh, Bu, sing tenang. Tenang kumaha? Nya tenang weh. Rasiko jeung duit balanjaan di Bapak mah moal naik. Ih. Kelah Kang Agus na di Jakarta. Nah, ayeuna geus aya di Bandung deui. Geus sabaralila memang di Bandung. Seminggu. Nah make jeung mulang ke Bandung gitu. Teu cicing we di Jakarta. Pemajikan maut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus mun Kang Agus di Bandung, ari imah ruko, mobil di Jakarta kumaha eta tuh? Ditinggalkeun. Nah, Dan mitoha eta mah. ada. Selamat siang, Ibu. Siang, Ibu Dokter. Ibu teh sakit apa? Saya teh belakangan ini teh suka pusing, Dok. Oh, ya kalau Ibu suka mah nggak apa-apa. Terusin aja, Bu. Bapak, iya Bapak, itu budak si Ujang ditembak ku polwan. Aduh, kumaha tuh Bapak? Ya tenang naon atuh geus pada dewasa sugan we jodona atuh. Ih, ai si Bapak lain kitu, itu ditembak, bitisna, disangkakeun maling hayam. Ih, Tenang naon atuh. Hah? Kang, tinggal itu tatangge urang anu mengalih ka dieu. Nah kumaha kitu, Bu? Mani resep ningalina. Upami bade angkat damel tehnya, si carogena disun heula ka istrina teh. Nah hari akang teu kitu. Sebenarnya mah akang ya sejak kitu. Nah atuh henteu. Pan akang mah teu apal-apal acan ka pamajikan ge. Kumari kitu. Si ibu masuk aya-aya wae. Ziva, tadi di sekolah diajar pelajaran naon? Ajaran agama, Bu. Cing ku ibu ditesnya. Ari rukun iman sabaraha? Genep, Bu. Hiji, 2, 3, 4, 5, genep. ih. Dupi ieu teh aya naon Pak Intel? Ya korban pembunuhan. Dupi korbana istri pamaget. Istri sabalih mah nganggo angguan lebet unggul. Dupi motifna naon Pak? Motifna kembang-kembang sareng aya dendaan di sisina. Siang, Dok. Siang ibu, aya kapriyogian naon? Abdi teh bade ngalamar janten asisten dokter. Lulusan kedokteran? Henteu, Keperawatan? henteu oge.
Aya pengalaman damel di rumah sakit? Henteu. Janten naon atuh keahlian ibu? Keahlian abi mah seratan abi awon, Bu. Malih mah ku abi ge tara kabaca. Oh mohon, ngawitan anjing damelnya janten asisten abdi. Alhamdulillah. Hatur nuhun Ibu. Bapak, tadi kan Ibu tos reunian sereng rerencangan sekolah. Tah iya rerencangan Ibu. Milih nu mana? Pami Ibu Ridho mah sareng ngijinan. Bapak mah kumaha Ibu belah. Nu penting mah nyaah ka barudak. Tah, Bapak mah milih nu ieu ye. Nu jilbab biru. Tuh, katinggalin nama keibuan. Lungguh. Pas nu ieu mah, Bu. Ih, lain gitu maksud Ibu mah. Model tiungna. Dasar mata karanjang. Ngador-ngador kari tanu ngandung bodor. Ngador-ngador bari ulin jeung ngabodor. Ngador-ngador tolohe harsok ngabanyol. Ngador ulah osok dar derdor. Ngador kari tanu ngandung bodor. Ngador bari ulin jeung ngabodor. Ngador tolohe harsok ngabanyol. Ngador ulah osok